Hadirin kurang mitra sadaya kabilangan tembak kolor kasakseni kurang sadayana yen di sepuh dua belah pihak kanana sami-sami rumojong kana kahoyong pala putra sinarang putrina nu name kasakseni kurang sadayana name babasan wereh tadi katawis nalet ngeukeui bari naranggeuy anu garinding bari ngajarinjing sumangga cacanakan mangga disangakeun hapunten teu maksad pamer atanapi hoyong kaleuh namun ieu mah kaonggesian kaperyogian dokumentasi mangga ibu di panganten pamaget oge ibu di panganten istri mangga wajib kapayun kanggo nyanggakeun cacakakan mangga ece ditampi cepengan mudah-mudahan ieu cacanakan sing janten pamage kana rumah tanggi putra sinareng putri urang sadaya cekap sipan heula sasariman tahan heula cekap alhamdulillah mangga anu sanesna di estabetkeun bae ka lebet bumi hapunten diwantos ku sadaya panitia atau napi pagar ayu anu parantos disagikeun mangga panitia petugas di pribumi supados nartibkeun cacanakan bilih kacandak uih deui ka mana ka Ciamis mana bilih cangkeul didatangkeun wae mangga gerasangakeun supados seraos sok bilih aya nu kalangkung eta hanapeun kursi tah aya bilih jelas rutina panyarenan secara simbolis rutina cekap pengen ya mohon atau nuhun ka sadayana anu parantos iring rumojong ngabantos hadirin rahimakumullah senduk waktu nurahayu ningang bangsa utama malati ligana hati campaka bangkak nada-dada hatirat tutu tunggulan bareng cinta jeung cita rek diamprokeun hadirin rahimakumullah aya mangga mancing asap ditotok lebah kegangna atuh puguh we aya jalan komunitas nugar cadas bangeh emas kena kana paripaos itu wayang ieu wayangna wayang Arjuna itu hayang ieu hayangna kabina-bina batu turun kesik naik itu purun ieu ge daek sabada pepak serat sinarang sarat nya kitu panganten sakaleh kantun akad anu acan mau kitu sumangga urang sakseni ku urang sadayana berlangsungna akad pertikahan ieu panganten manakah petugas di kantor urusan agama anu parantos nyanding di sagadengan urang sadayana dihaturanan kanggo ngagarap sakumaha tugasna mangga dipayunan urang parantos disayogikeun meja kanggo akad nu diperyogikeun dina salami akad diantawisna calon panganten pamaget oge Bapak Wali oge saksi di dua belah pihakanana mangga ngahaturkeun waktu sacekapna tanggal lahirna sakumaha dina KTP sareng dina KK Bapak tanggal lahirna Tasikmalaya 1 April 1971.
dina KTP dua berkas di desa Jabong kami seterusnya PDD dina terakhir bulan kami terakhir dikirim dina dina jasa dalam paket ini kelahiran kami 24 Juli tahun 1992. Seterusnya kamu pengantin istri nih tinggal belakang pilih asli ayamnya lupa ngapain kan iya nih begini atas kami rasnya pokoknya seterusnya satu semangat nikah sampai di foto-foto hasilnya kamu nikah kamu di sana berkaulah hasilnya kamu mas kawin hasilnya ada yang lain masih terjadi akhir masih akan dari pertama kamu saya mas kawinnya balik atas